lajeng deui WhatsAppan cek paket data bilih CF dipeserkeun cenah neng emutnya ka mantan nu naroskeun kabarmu tandana eta sanes sono tapi sono ngenges sang anjeung kuring telodol kuring haterungsing sanajan anjeun hese dipepeli manggala jengkeun cecetingan sareng mantan terbaik kuring tebete anjeun sok nutupan nomer ganti ngaran gereget hate hese dibaca senajan ganti tukang las tempat sayur jeung tukang gas gedeg we kacaran jelas los dol neng lajeng deui WhatsAppan cek paket data bilih CF dipeserkeun cenah neng emutnya ka mantan nu naroskeun kabarmu tandana eta sanes sono tapi sono ngenges sang anjeung anjeun sok nutupan nomer ganti ngaran gereget sate hese dibaca sanajan ganti tukang las tempat sayur jeung tukang gas tetep we kantaran jelas godol neng lajeng deui WhatsAppan cek paket data bilih CF dipeserkeun cenah neng emutnya ka mantan nu naroskeun kabarmu tandana eta sanes sono tapi sono ngenges sang anjeung budak petik bau lisung 3 bulan manehna cicing di Bandung kiwa
Kasienan disebut mojang kampungan, kasienan katinggalan zaman. Bukti bereman irung di antingan, disidik-sidik siga jurik jarian. Ngaku-ngaku kabatur masih parawan, padahal masih eneng pernah nyobian. Begilila beki betengah barehan, bebe jamak kolot gasetrumengan. Kiwari mojang gelis geus loba baladna, di minuman sabu-sabu jeung ganja. Geus tara didenge papata kolotna, nu didenge ngukur hawa nafsuna. Kiwari mojang gelis geus loba baladna, di minuman sabu-sabu jeung ganja. Geus tara didenge papata kolotna, nu didenge ngukur hawa nafsuna. Mata bobogohan di zaman ayeuna, hayang awewean model kumaha. Geus teu kudu jumpa jampe make pelet, nu penting mah asalkan halus si dompet. Batak neng arek mere pepeling, ka neng teh ulas sok ulin ti peuting. Sabab peuting loba jalmi nu teu eling, sok ngarusak kana kancing jeung seleting. Kiwari mojang gelis geus loba baladna, di minuman sabu-sabu jeung ganja. Geus tara didenge papata kolot mah, nu didenge ngukur hawa nafsuna. Geus tara didenge papata kolot mah, nu didenge ngukur hawa nafsuna. Barade, barade.
Masih kene tepaku salula ieu sabar tapi can aya kepastian sok atuh geura yakinkeun sangka kurang bisa netepkeun anjeun nu ngagantungkeun rasa cintanya anu satulus sakila kurang geus bebela segala
ge hayang dirangga, dicinta disayang dimanja-manja, tapi da anjeun teu perkasa ngeunana sorangan. Lamun ieu rasa salah, urang bakal mengalah. Najan geus sabar tapi anjeun teu kabar. Urang bakal indit geus kuat nahan kapait. Mun engke anjeun menyesal, wayahna mamampu sorangan. Anjeun ngagantungkeun rasa cintanya aku satulusna. Sakila urang geus bebela sagala. Urang ge hayang dirarangga, dicinta disayang dimanja-manja, tapi da anjeun teu perkasa ngeunana sorangan. Lamun ieu rasa salah, urang bakal mengalah. Najan geus sabar tapi anjeun teu kabar. Urang bakal indit geus teu kuat nahan kapait. Mun engke anjeun menyesal, wayahna mamampu sorangan. Surapi penting muka dua, susur sastra rupa nampa, bari muka kencalan, rek diganti ku piyama, panganten anyar, panganten anu mugara, dari kampung ke di kota, panganten kerja di raja.
singa ngalayan kekasawan dianggana teka pikir ditadina lamun bakal gering hate koreang teu suci teuing pikiran dipanyakikeun pikiran dipanyakikeun mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capena sababaya nu diteang hujan angin dor gelap aya pisan kengiuhan sanajan awak kang cucuk teu batuli sajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongong mawan bodas nu moal lila kalah sugan aya moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream rupange singa ngalayan kekasawan dianggana teka pikir ditadina lamun bakal nyeri hate koreang teu suci teuing pikiran dipanyakikeun pikiran dipanyakikeun kekasawan dianggana teka pikir ditadina lamun bakal nyeri hate koreang teu suci teuing pikiran dipanyakikeun pikiran panonna alus irung alus diwir alus tempot diharep digigit mati mulus kan hanjakal pisan kalakuan siga setan buta ganti jalur tesirikna unggal minggu nah aku naon bangun oban nu geulis nah aku naon gelis oban nu bangor siga namah ngarasa asa aing hade rugi